wargi ya. Asim kuring anu naroskeun landong doma kange landong kange doma anu mencret tah. Alami ieu wargi tinggal tah seueur tuh. Da ieu teh doma mah teu beukieu nu sim kuring mah, bukan nu batur mah nya. Teu sim kuring mah teresepeun. Dan sim kuring ge di kebon mah nu kieu teh dilaanan. Anan supaya nuntut kabunuh. Tah. Ieu teh nu disebatkeun daun calungcung coba ka polisi tah. Jadi kahalangan tuh. Ieu teh sok buahan-buahanna teh hideung wargi. Daunna buluan. Doma sim kuring mah anti pisan kanu kitu teresepeun. Kange wargi domana nu sok mencret. Nu mencret ya. Cobi pasihan daun nu kieu. Carana dikumaha supados gampil nya dileob ieu tah. Set kitu. Set. Tah terus kieu mah leob ku cai panas atau nepi bari digodogkeun mangga. Mungkin saatos digodogkeun ieu na piceun nu kieuna caina dieutkeun ka doma, diinumkeun we lah ka doma mah kitu doma anu mencretna. Insyaallah. Teras kudu kieu tah sami ieu ge ya. Ieu ge sami sajati harenong keneh. Tah, ieu ge harenong. Mung ieu mah harenong bokor, ieu mah calungcung, harenong calungcung. Ieu ge harenong keneh. Tah nu ieu sami deh. Janten khasiat sareng kegunaanna calungcung sami kangge obat mencret. Ieu oge sami kangge obat mencret. Tah. Carana sapertos kumaha sami, bade dileobkeun mangga, bade digodogkeun mangga, pasihkeun caina kitu nya. Itu kan kesed caina. Tah kitu warginya. Mudah-mudahan we upami wargi aya domana nu nyeri beuteung, syariat pasihan nu kieu da urang mah saukur nyareat mudah-mudahan domana sing sarehat, wargi na sing sarehat, sing sarukses dina ternakna. Hatur nuhun teh hilap semangat lah.